Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu acana di kawitannya urang ngadoa heula sasarengan hatur nuhun atos dipamimpinkeun doa. Alhamdulillahnya tepang deui sareng ibu dina dinten ayeuna dina labungan anu katilu nyaeta pangajaran bahasa Sunda keneh nya teu acan robih ya sareng ibu. Daramang ieu teh? Mamang Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillahnya sanaos urang nuju dina mangsa sasalad kieu nya urang teu kenging hilap kanggo ngajaga 3M teh nya urang absen wae saurang-saurang. Ari Firman. Arapiak Ibu. Nah, pintar. Dewi. Pasir Putih Bu. Sony. Jog-jogan hadir. Dinten ayeuna nyaeta ngeunaan sisindiran. Dina sisindiran tangtos aya tujuan dina pangajaran dina diajar sisindiran salianti mangpaatna aya tujuanana nya. Mangpaatna kanggo naon sih diajar sisindiran? Tah, mangpaatna teh salah sawiosna tiasa ngamumule kabudayaan Sunda diantawisna kabudayaan dina wangun puisi nya sisindiran. Tah, terus anu salajengna dina tujuanana urang tiasa kauninga ieu tingali mangga. Tah, anu kahiji aya 3 nya. Menganalisis fungsi sosial sisindiran dengan benar dan santun. Nu kadua membandingkan bentuk sisindiran, aya rarakitan, paparikan, wawangsalan dengan tepat dan bertanggung jawab. Nu katilu menganalisis struktur sisindiran dan unsur kebahasaan dari sisindiran dengan baik dan bertanggung jawab. Eta minangka tujuan kanggo dinten ayeuna. Tangke di akhir aya evaluasi satu acana aya nu terang teu naon ari sisindiran. Upami misalna ameng kabumi rancangan teh sok bari ieu teh meni tebaseh-baseh acan gitu tah. Nah, gitu manawi eta teh. Ahun. Gimana, Bu? Artosna kumaha eta? Artosna? Gitu. Artosna hoyong disuguhannya. Jadi aya sisindiran jenis atanapi wangun rarakitan. Kamana neangan penyu kaditu ka batu hiu. Kamana neangan ilmu kaditu ka para guru. Tah, ieu jenisna atanapi wanguna aya dina rarakitan. Ya, fungsi sosialna atanapi sifatna aya anu disebut piwuruk. Ieu contoh nu kahiji tingalian contoh. Ieu teh paparikan, nya contoh paparikan. Sifatna teh silih asih, ari silih asih teh tiasa wae ka istri ka pameget nya, tiasa wae silih asih oge ka sasama manusia atanapi sasama ciptaan Allah tiasa nya. Nah, salajengna aya hiji deui. Ieu mah rada benten wanguna teh nya. Naon saurna ieu teh? Wawangsalan. Oh iya, wawangsalan. Oh, naon sih wawangsalan? Aya nu terang? Aya nu terang teu? Bu. Tatarucingan. Tebak-tebakan pinter nya. Nah, cobi diaos. Curug endah paluncatan. Ulah pangmang di pikiran. Wangsana? Citumangnya. Leres. Ayeuna Bu baris di kelompokeun hon, dikelompokkeun sakelompokna 5an wae. Buka masing-masing WA grupna. Dina WA grup ku Ibu parantos di-share LKPD di dinya. Hon. Aya tugasna. Mangga aya 3 sisindiran nya, 3 sisindiran. Nu kahiji, kadua sareng katilu aya patarosana di dinya. Pasihan waktosna 10 menit hon. Mangga parantosnya sadayana waktosna tos 10 menit ya. Hon. Ya, mangga perwakilan ti unggah kelompok.
Saha nu bade anu kahiji teh eta wangun sisindiran wangun rarakitan. Nah disebat rarakitan margi cirina aya pengulangan. Nah, aya pengulangan dina baris kahiji diulangi eta napi dibalikan deui dina baris katilu. Kitu oge anu baris kadua dibalikan deui dina baris kaopat eta kecap anu dipayun. Teras anu kadua mohon wangun paparikan nu katilu mah wawangsalan. Cekap Bu, abi mah dugi kadinya. hatur nuhun ya Sony anu parantos ngadugikeun hasil diskusi. Nah, mohon tah ayeuna kunaon geuning eta disebut rarakitan? Kunaon disebut wawangsalan sareng paparikan? Nya. Nu kahiji, nya. Eta disebut wangun rarakitan nu margi, nya. Anu pada lisan kahiji aya kecap lamun. Uhun didinya. Kecap lamun sareng dina pada lisan katilu aya lamun deui. Tah eta teh nu disebut rarakitan. Lamun cangkangna 2, eusina oge 2. Suuk teh ngabelendukna kan sok aya 2, aya nu 3, aya nu 4. Lamun nu ngabelendukna 2, ya cangkangna ngabelenduk 2 pasti eusina ge 2. Ya. Lamun ngabelendukna hiji, eusina hiji. Gitu. Analogina kitu nya. Lamun cangkangna 2, eusina oge pasti 2 gitu. Bu anu paparikan. Nah, paparikan asal kecapna tina parik atanapi parak deket gitunya. Perak cek bak mah. Ya. Tah eta parak naonna sih Bu? Pengkerna tingali. Ya, dina eta, dina LKPD coba tingali. Dina pengkerna aya kuku dian, an, popohoan, an, nya, bawa, mulang, janten, melang. Tah eta nu disebut deket atanapi padeket sora tungtungna. Padeket sora tungtung disebutna naon? Luakan tibu. Satu acana LKPD-na kempalkeun deui nu tos dieusian, uhun WA-keun kana WA grup. Evaluasina atau dikintunkeun ku ibu eta aya kuisis, uhun dieusian kuisisna tapi diwaktos ku ibu dugi ka angke tabuh 10. Teras mangga aya nu bade ngindekeun? Nu bade ngindekeun? Pengajaran dinten ayeuna ya? Mangga Ari. Jadi kan sisindiran teh aya 3 Bu. Aya rarakitan, aya paparikan, sareng aya wawangsalan Bu. Laras Bu. Leres pisan. Susi, mangga. Bu tiasa teu pami kieu abi ame tampil nya pemahaman abi. Mohon, kumaha? Nah, pemahaman abi supados gampil upami rarakitan mah tingali we di payuna, upami anu sami eta rarakitan. Upami ka dina paparikan mah tingali we ka pangkerna. Nah, kitu tiasa teu begitu. Iya, pinternya Susi hatur nuhun sareng Ari oge hatur nuhunnya atos ngadugikeun kacindekanana. Nuhun leres nembe nu disetkeun nya engke kangge Ari sareng Susi aya rewardnya Ibu kanggo minggon ayeuna nya panginten cekapan wae dugi ka dieu materina minggon payun mangga uningaan ngeunaan nulis sisindirannya. Mohon nulis sisindiran janten teu aya pahili deui antawis paparikan rarakitan sareng wawangsalannya. Mohon teu aya miskonsepsi lah lamun cek ieu mah mohon. Tah dugi ka dieu wae hatur nuhun kana perhatosanana. Mugia lawungan dinten ayeuna aya mangpaatna kanggo urang sadayana. Ditutup ku doa akhir majelisnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mangga
Teu hilap 3M terus dijaginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.